Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa petepang di sareng simkuring di channel Epa Parida. Kumaha daramang sadayana mugi aya dina kayaan sehat walafiat. Pemirsa sadayana dina degat ayeuna simkuring bade medar istilah-istilah dina bulan puasa. Mangga wilujeng nyakseni. Tapi sata acana kada hilap di like, komen, sareng di subscribe. Pemirsa sadayana sakedap deui urang bakal mayunan sasih Ramadan atanapi sasih saumnya. Dina sasih Ramadan seueur istilah-istilah sadayana istilah anu kahiji dina bulan puasa atanapi dina sasih Ramadan nyaeta di urang Sunda mah urang wanoh kana istilah munggahan anu hartina nyaeta naik undakan kanggo lebet ka bumi atawa ka masjid. Istilah munggahan biasana dipake ku masyarakat Sunda min hiji sasih Ramadan gitunya atawa di akhir bulan Sa'ban. Biasana anu ngalumbara ka kota-kota biasana sok mulih heula gitunya kalemburna sewang-sewangan kanggo ngalaksanakeun sahur sasarengan. Sahur munggaran atawa tradisi munggahan biasana bakal diayakeun acaranya sasarengan gitunya. Tuang sasarengan kalayan tuangan-tuangan anu spesial seperti kumpul sareng kulawarga sasarengan sahur munggahan oge biasana dimanfaatkan ku masyarakat Sunda kanggo ziarah ka makam gitunya ka makam kulawargi atanapi wargi-wargi anu sanesna oge ngabagi-bagikeun tuangan ka tatanggi kanggo nyobian gitunya menu sahur atanapi buka puasa di dinten kahiji. Terus nu kadua aya ngabuburit. Istilah kedua panginten tos asing deui nya malihan ieu teh istilah ti basa Sunda anu tos nasionalnya janten dianggo di sadayana di Indonesia gitunya. Istilah ngabuburit tos teu asing deui. Ngabuburit asal katana tina kecap burit anu hartina teh sore atanapi sonten gitunya. Ngabuburit nyaeta kagiatan jalmi anu puasa nyiepkeun waktu gitu, waktu kanggo ngantosan waktu maghrib gitunya sangkan buka sangkan puasa teh teu karaos gitu. Namina oge ngabuburit pasti dilakukeun oge dina sonten gitunya dina waktu sonten. Lamun siang mah sanes ngabuburit gitunya ngabubeurang. Biasana para pemuda-pemudi gitunya ayeuna-keun mah gitu milarian takjil nya ka tempat-tempat anu diayakeun nya di jalan-jalan gitu biasana dina sonten atanapi kagiatan-kagiatan anu sanesna. Aya oge jalmi-jalmi anu sodaqoh atanapi misalkeun meluangkeun waktu kanggo ibadah gitunya di bari ngantosan buka puasa. Anu katilu aya istilah ngabubeurang. Ngabubeurang nyaeta lawan kata atanapi antonim tina ngabuburit. Lamun ngabuburit ngalakukeun kagiatan dina waktu sore gitunya kanggo ngantosan buka puasa. Lamun ngabubeurang mah kagiatan kanggo ngagancangkeun waktu beurang gitu. Artina ngabubeurang teh asal kecapna tina beurang anu dina bahasa Indonesia mah berarti siangnya. Biasana ngabubeurang dilakukeun sabada pajar atawa saatos salat subuh. Biasana salah sahiji kagiatan anu biasa dilakukeun nyaeta lari gitu ya, olahraga. Upama di sekolah di bulan Ramadan mah biasana sok aya nya rupi-rupi sinya diantawisnya olahraganya ringan gitulah gitunya santai gitu. Aya godin, obat godin. Salajengna aya istilah godin. Eta teh duka ti mana gitunya asalna sabab dina kamus bahasa Sunda oge godin teh teu aya. Nanging istilah godin tos populer di masyarakat Sunda. Bahasa Arab aya kecap godin anu hartina teh isukan gitunya. Tapi dina kanyatana godin dina bahasa Sunda mangrupakeun arti tina ngabatalkeun puasa secara jeung haja gitu sanajan ngacan waktuna. Istilah ieu teh tangtuna ngabogaan makna anu kirang sae gitunya atanapi negatif. Jadi dina hakikatna godin mah naonnya sikap atanapi perilaku anu kirang sae gitu sabab tuang sareng leueut di nalika teu acan waktosna buka puasa. Komode kanggo anu jalmi-jalmi anu tos dewasa gitunya anu terang-terangan ngalakukeun godin. Ayeuna mah panginten urang ge sok ninggalnya seueur anu di jalan-jalan di pasar-pasar atanapi di mana wae gitu. Ninggal anu nya tos tara ruang gitunya saat acan waktosna buka puasa tos gitu.
Istilah anu kalima nyaeta puasa ayakan. Katos ngadangu pamirsa puasa ayakan sami sapertos Godin puasa ayakan oge miboga konotasi anu kirang sae, dimana puasa ayakan mah merupakan puasa anu dilakukan leha-leha alias henteu puasa gitunya. Biasana sih murang kalih gitunya. Lamun aya dihakan gitu tina singketan lamun aya dihakan lawanna teh nyaeta puasa jojodog alias lamun aya ngajedog gitunya. Kalau nggak ada makanan ya diam gitu. Jadi jalmi anu ngalakukan puasa ayakan ieu mah tuang lamun aya tuangan sanajan siang keneh gitu, sanajan teu acan waktosna buka. Lamun teu aya tuangan nya milarian tuangan gitu. Tapi upami di simkuring mah gitu puasa ayakan teh harusnya ya kanggo murang kali gitu. Puasa anu teu acan tamat dugi ka magrib biasana gitunya mangga ieu mah panginten aya benten. Istilah kagenep ngadulag. Istilah sanesna nyaeta ngadulag nyaeta kagiatan kendang atawa bedug gitunya anu aya di masjid. Biasana dulag atanapi bedug anu aya di masjid. Biasana dianggo kanggo teu acan adan gitu, ngaguroan sarta acan adan. Ari ayeuna mah panginten kan tos ku adannya aya toa gitu. Tapi di sewatara masjid masih aya nya ngadulag. Ngadulag dilakukan saacan taraweh nalika ngagugahkeun saur keliling nya nguriling atanapi oge malam takbiran. Ngadulag biasana dilakukan ku murang kali dugi ka dewasa gitu nya. Ngadulag merupakan kegiatan anu diantos-antos ku pameget khususna murang kali gitu. Istilah anu ka-7 cacap. Pamungkas aya istilah cacap. Kantos pamirsa ngadangu istilah cacap. Cacap miboga harti nyaeta rengse atanapi beres maksudna mah puasa anu dilakukan ku hiji jalma teh sampurna ti mimiti pajar nepi ka magrib teu batal atawa teu ngalakukeun hal anu matak batal puasana. Istilah ieu ge biasana ka barudak kitu nya ka murang kalih. Biasana urang kalih anu cacap sabulan puasa bakal meunang hadiah ti sepuhna gitunya. Nah mangrupa THR atanapi cocokan gitunya mainan gitu. Ka pamirsa sakitu geuningan aya 7 istilah dina bulan puasa. Mugia aya manfaatna nya video ieu teh da istilah-istilah eta teh tangtos masih kene aya di urang danget ayeuna. Sadayana sakitu wae video dina di danget ayeuna. Mudah-mudahan saumnya atanapi puasa dina taun ayeuna urang tiasa ngalaksanakeun kalayan lancar sehat gitunya sareng tiasa kusu dina ngalaksanakeun ibadah dina sasi Ramadan. Pamirsa sakitu wae tepang deui di video-video salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.